Cek, kenaon? Cicing, berik. Kemana mana? Iya, tapi cek kulin. Oh, kulin baik, kita kulin diajar. Jangan kulin aja. Ah. Bang Doi, itu siapa sih karunya tuh kesurupan? Karunya aku naon, kesurupan naon kan? Jadi, kesurupan jari-jarian beneran buru. Wah, ayo sih aing ngomong teh segala wae. Bener banget tepokan juga karunya Oh, ingat. gitu. Bener. Coba tinggali. Yakin gak tuh? Puas aja kok aing kan jari lagi. Ojek. Naku naon cik si buri kasurupan cenah nak kesurupan naon? Surupan naon ini Pak Doyok? Aing mah keur nyawa HP. Burik. Masih goblok ka mana si Burik? Tuh, lupa tadi tuh. Ah, si goblok. Gi. Cager. Cager mah. Ya. Kira datang. Kamari datang tuh orang kamari panggil jeung Mang Doyok di warung. Ah ya meureun sisa ongkos. Lain sanksi ieu ngerti meula teu ngadenge. Heeh. Bere udud. Sok. Biasa sok ngajeg Mang ieu mah. Buru atuh cemengke pisan atuh bila mau duit. Aduh. Ampun teuing. Sam, kene si budak. Angger puguh. Ah, aing ge angger. Sok bere udud. Dan mana mainna bere udud ngopi ya. Heeh. Di warungnya. Hujan kieu. Nitah sih ieu. Mang budak bener. Bener sok. Sok kira aku bener mah euy. Ya. Sekalian meuli rokok ka Mang Doyok ka warung jeung kopina. Mah eta 100.000 ge. Gampang. Kalem lah gaskeun nya. Tungguan. Hujan mah, ya lah di ditu we tuh. Udah hujan ngeunah mah di ditu. Heeh, ya. Aun dirasa. Aing minta rokok kita meuli kerupuk. Ah, anjing. Yok. 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 Motah sia teh budak meni tarik-tarik teuing da aing mah kada ngelalaunan ge. Nah, sia teh budak-budak teh mah Doyok. Aing tadi kegeruam meuli tarik kit pisan. Ya, meuli kerupuk 100.000-an. Ojik. Namanya 100.000-an meuli kerupuk dah yang ngapung. 100.000-an kabeh gua di pulangan. Nah, sia teh budak-budak teuing sia teh mah Doyok. Ah. Cagerkeun heula ceuli anjing. Iya teh bener budak teh salah 100.000-an meuli kerupuk. Sia mah kalau bata tanya mah Doyok. Ya, ieu mah ngaliwat. Anu geus pulang ti kota. Bercarita anjing mah ngaliwat. Sakampung. Ojik sia lah ngamuk kehede. Tadi lah kerupuk tadi hareup tah cokot tah. Ya, nuhun. Ojik. Ah, si budak eta teh pasti salah nu nitah teh si kebon meuli kerupuk loba-loba teuing si ngaliwat ge. Budak 100.000-an. Dah, padoli teuing meuli ieu aing mah. Lain sama meuli kopi leungat teuing, hujan teraak-teraak, iris teuing ieu kopi mah sakurangna. Nya Mang, anu lapisan. Oh, itu tuh datang. Oh. Ya, dah. Ya, kita. Ah, mantap boy, geus suara kieu mah ngaliwat teh. Jangan dia kerupuk. Hujan. Leuleus kerupuk mah bere hujan mah. Emang naik ngapung meuli kerupuk. Banyak kerupuk, ieu teh kerupuk naon atuh? Ya teh kerupuk. Kurang mah ari teh kan tapang meulikeun rokok jeung kopi. Ada ka meuli kerupuk sal ya kumaha ieu? Mang, nak kumaha meuli kerupuk ieu pencenah hayang rokok tadi teh. Ya, sah. Pan tadi teh nyebut ina, pang meulikeun kerupuk nyebut kaliwat. Cenah hayang udud tadi teh lain. Ya, kurang masih narimakeun euy. Ditah teh, nuhun sia teh. Kan cenah hayang udud, dibere duit aja meuli udud da meuli kerupuk. Nah, apa sorangan? Kanten meuli kerupuknya. Terus aing mah ek balik buat yang modal anjing. Terus dia datang geus asap lewat teh aing tadi heuh. Mang, nah tuh ya kerupuk jeung naon lo bala teuing? Lah, teu bener aing hayang kopi jeung rokok, meuli kerupuk ngajangnan kerupuk. Geus jeung bawa ka imah lah, jeung sorangan lah. Bener ieu teh Mang kabeh. Jung we bawa kabeh.
Jangan aing teh ngadar kerupuk kayak ngapung. Aing mau dagangkeun deui lah. Lumayan kerupuk sakit. Langsung kade mau kopi engke mun ka dieu deui. Heeh, ingat lah. Faisal, nah eta kerupuk na ditunda deui pan tadi kakarage meuli Mang Budak. Tah, Mang Budak atuh Pak, nyaliwang. Umang ogi teh dititah meuli rokoknya jeung kopi. Nah, kalah meuli kerupuk lah loba pisan. Bae Pak lah dijual we deui, saperho harga ge bae. Cek aing si budak mah pasti salah. Tadi teh 100 ribuan. Heula tuh aing saperho harga mah ya 50 ribu. Ulah teh ku duit Pak, ek dikena kopikeun jeung rokok cenah tadi teh. Oh, heula tuh. Heeh. Ya tuh. Kopi namanya nyowe mana jig di luar jig. Anu meuli ku sorangan tinyu atuh Pak. Uing ka Mang ogi heula. Si abalagana Faisal kena meuli sia teh bere kena batur. Tinyu ku manehna kudu ku aing geuningan. Faisal. Kehead balagana lah ka aing kudu ninyo kopi cek aing tinyu we ku sorangan. Mana sarokona? Ya Mang ogi rokona mah ayangan, kopi nama di tukang cenah. Di tukang. Heeh ya. Di ditu deui mah. Heeh. Aya atuh. Di dieu Mang ogi. Dah. Aduh aya ngeunah ya euy. Heeh di dieu mah aduh. Bejeuna euy. Nah mananya ieu teh kopina duh. Bapak geran gerawana tuh bapana. Pak. Tuh aya tuh. Bah, mejeuna pisan Mang euy. Lila pisan atuh. Kita tadi ya hayang ngopi euy. Barudak. Geus asa kitu liwatna. Ieu ek ngaliwat cenah euy. Aing lilasan euy. Geus asa euy tah euy. Soak aing ngadenge sia make head. Sia batur hayang urut jeung ngopi kalah kameli kerupuk nah anu dirasa sia budak. Hebatnya aing ya. Masalah bagal gitu mah beres budak mah. Yuk, aing mah kunaon di dieu? Soak aing ngobrol jeung sia mah. Ye budak. Ogi teh nitah meuli kopi jeung rokok ai sia kalah kameli kerupuk head. Aya teu waras. Ya, yok. Hampuranya urang. Sumpah urang paling capek ngomong jeung maneh. Oci. Ceuli eta urus heula ka dokter kulit bokal kadungan. Sia kunyuk nu diurus lain nu aing sia teh. Bukan edan. Saya teh sebelum pemajikan saya teh nguruskeun itu anak maneh aya saya teh nyak suyan anjing urus ka pondok gitu. Ripuh ieu mah. Ripuh kieu teuing mah. Bare keur hujan teh bare kerupuk naik naon atuh Mang. Ya ai liwat mana? Kasah anu ngaliwat sah. Liwat tadi teh titah meuli rokok. Jeung kopi pan sorangan teh minta rokok jeung kopi. Nah, betul ngaliwat. Yo, head. Teh ngomong oge sia teh. Meuli rokok jeung kopi gitu. Di rasa sia mah tadi ge ngomong sakina si Isal tah di jalan tadi titah ge meuli rokok. Aji. Oh, aji. Anjing. Aing. Sia tadi gua terang aing. Aing bisa geura. Oh, tak ngomong sia teh anjing. Halo aing ka sia. Oh, anjing sia. Wah.